Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Syifani Aulia di kelas 12 IPA 5. Abdi bade ngalaksanakeun ujian praktek basa Sunda nyaeta nyieun bala-bala. Hatur nuhun. Paralatan anu diperlukeun nyaeta ayakan, centong, mangkok, peso, talenan, cungkir, katel, piring, sendok, jeung gelas. Bahan-bahanna 100 gram tepung tarigu, kol, wortel, daun bawang, uyah, lada, penyedap sacukupna, jeung cai herang. Carana: wortel, kol, jeung daun bawang dipotong-potong laleutik. Asupkeun tepung bere cai sacukupna bari diaduk. Asupkeun bumbu kana adonan, aduk nepi ka rata. Campurkeun sayuran anu geus dipotong-potong kana adonan. Aduk sampai teu ngagumpal. Hirupkeun kompor tungguan minyak nepi ka panas. Sanggeus minyak panas, asupkeun adonan bala-bala. Goreng bari dibolak-balik nepi ka garing. Lamun geus warnana koneng berarti geus asak, terus diangkat.
Biarin. Dah.